Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Sugrining puji sinareng syukur urang sangakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat miwah salam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan alam baginda akhir zaman. Daya sanes habibana wa nabiyana al-karim Kangjeng Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, patut kapala keluargana, para sahabatna, para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena anu mana mudah-mudahan urang sadayana kin jaga di yaumil akhir sing ngengengkeun syafaatul uzma ti mantena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan irodahna Allah oge kalayan inayahna Allah. Allah parantos ngeresakeun ka urang sadayana, ku Allah dipaparin pikeun urang sadayana di antawisna Allah maparin kanikmatan ka urang sadayana. Nikmat naon wae, boh nikmat hiji katuangan anu dituang ku urang, raos karaosna. Teu pira urang tuang teh. Sangu teh mah sangu tiis, terus jeung sambel, teras ayeuna sareng teri teh mah teri. Dicocolan we ku daging, aduh nikmat karaosna. Sanes maksudna mah, hiji katuangan anu dituang ku urang masih keneh lebet kana patuangan, nikmat karaosna, asinna karaos, amisna karaos, gurihna karaos. Berarti tandaning Allah maparin nikmat kasada ka urang, nikmat jasmani. Leuteun anu dileuet ku urang sadayana karaos segerna, karaos amisna, karaos ayeuna haneutna, karaos tiisna, karaos haseumna jeung sajabana. Tapi aya anu langkung teh alhamdulillah urang sadayana ku Allah dipaparin sehat ruhaniyah. Buktosna sehat ruhaniyah, alhamdulillah hiji jalmi anu kersa eta jalmi teh ngalengkahkeun dua dampal sampean ngepatkeun kana dua panangan kangge nyukruk jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, ngagugurkeun kana kawajiban mantena anu mangrupikeun nyaeta tholabul ilmi. Kade ulah langkung ayeuna ti 40 poe. Jigrek usaha naon wae, jigrek dagang naon wae, ceuk pariposna teh mah asal anu matukan jeung hukum syara'na, halal beh dieuna. Ngantong hilap anjeun usaha, anjeun dagang, anjeun damel, hiji tong hilap letepan, ulah ditinggalkeun. Syukur-syukur ayeuna netepan, ayeuna berjamaah. Teu tiasa ngalaksanakeun berjamaah, keun beh di heula mah teu seus-seus lah. Mudah-mudahan we kapayuna mah tiasa ngalaksanakeun netepan sambil berjamaah. Dan entong ditinggalkeun netepan mah keun bae ceuk pariposna teh mah. Tuluy beh dieuna wayahna
kudu ayeuna ngaos thalabul ilmi sok sanaos paling lambat paling akhir paling telat sasasih sakali teu meunang henteu tah kudu eta mah lewat we langkung ti 40 poe teu ngariung sareng para alimil ulama ngupingkeun fatwa-fatwa ti seorang ulama. Na'udzubillahi min dzalik eta jalmi teh manahna diteaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hartosna teas di dinya sanes secara hakikatna hate teh naon teas. Majasiahna diteaskeun eta hatena jalmi kumaha tah nalika ngong waktos adzan teu dilangkung tah. Ayeuna nguping fatwa ti pirang-pirang para alimil ulama kakupingna teh asa rada arateuh haroream wararegah sareng wararegah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dileuleuskeun manahna Allah manah urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kacaletot nyarios teh. Maklum tos rada bengi. Bergadang teu kenging bergadang ngan kenging bergadang teu sia-sia lamun seg aya hartosna aya maknana. Kama qala Bang Roma Irama fi kasetihi wa yutubihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana sajabaning ti eta dipaoskeun niswa ku Allah hampir nincak deui kana sasih Ramadan. Hiji sasih anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pidawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah nyarios kieu. Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan nirani. Ia adalah hiji hadis anu langsung dicarioskeun ku Rasulullah. Mustahil Kanjeng Rasul kasipatan ku sifat ayeuna bohong. Mustahil tah. Kanjeng Rasul hiji sifat anu mana diantawisna eta sifat teh wajib benerna Rasulullah. Saur Kanjeng Rasul kieu lamun ceuk secara bahasa Sunda teh mah urang lugot heula. Lugot Sunda we ieu nya. Wios lah. Mudah-mudahan kahartos sadayana. Man ari sajalma fariha anu bungah itu si iman bidukhuli ramadhana kusabab asup bulan Ramadan. Harramallahu harrama maka ngaharamkeun saha Allahu si Allah jasadahu kana jasadna eta si iman alan nirani kana seuneun neraka. Lamun cek secara bahasa urang teh mah kieu ieu teh bahasana. Sing saha-saha jalmi bade pameget atanapi istri bade nu kasep bade nu biasa-biasa bade nu pertengahan nu kumaha we eta jalmi teh rek nu geulis sugan rek nu biasa sugan man disebatna man isim mausul anu biasana tuduh kana ayeuna lil akli. Man isim mausul hiji kalimat isimna isim mausul anu tuduhna kana ayeuna anu berakal. Di siagil umum hiji jalmi nu kumaha wae pokona mah anu kasipatan ku jalmi weh. Ngantong atuh ari jalmi anu kurang saon mah jalmi gelo mah henteu. Maksana jalmi anu akalna sampurna. Sapertos urang.
hiji jalmi anu bungah tadi namanahna, aduh alhamdulillah bungah dina hatena. Bungah kunaon? Bungah kusabab ena urang boga mobil lain, atau bungah urang kusabab boga motor lain. Bungah kusabab urang boga pamajikan dua namahan deui lain eta. Atawa bungah urang meunang maparin milik rezeki anu teu disangka-sangka, sanes eta nu dimaksud ku Rasul bungah di dinya adalah nu dimaksud ku Rasul bidukhulil Ramadan, kalawan sabab manjing asup kana bulan tah Ramadan. Bungah dina mana ya Allah, bungah na teh hinggana bungah ya. Maka saur Kangjeng Rasul nalika jalmi bungah dina manahna sapertos kitu manjing kana lebet sasi Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nirani. Maka haram jasadna eta jalmi kakeunaan ku seuneu naraka. Haram teh ya Allah. Apakah jasadna hungkul jeung teu ruhna? Oh kantenan jasad jeung naonna? Ruhna. Nalika kin di akhirat eta jalmi maka nu dihisab kenging kanikmatan di antawisna, kenging syafaat beh dieuna beh dituuna, syafaatul uzma atanapi syafaat ti para ayeuna ikhwan-ikhwan guru-guru jeung sajabana, jasad sareng ruhna eta. Tah ge sami jasad jeung ruhna eta jalmi sami ieu keneh di akhirat eta jalmi maka haram kakeunaan ku seuneu naraka jahanam. Asal syarat hiji di antawisna eta jalmi di antawisna teh bungah kusabab lebet kana sasih Ramadan. Kumaha urang ya? Bungah teu urang? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin bungah ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan aya we lah urang lieur-lieur wae teh mah, aduh usaha naon ya. Atanapi aduh sakedeung deui meuli baju atuh meureun kitu menjang budak can aya bekal. Geuningan urang mah loba liurna nya daripada naonna. Tapi mudah-mudahan urang sadayana keluargi urang sadayana dipaparin kabungahan ku Allah manjingna kana sasih Ramadan, diageungkeun milik rezekina, dijembarkeun milik rezekina, dipaoskeun wiswana kalayan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijisim kuring panginten ulah petot-petot hampura imah tambih teuing pamali we hapunten ka para ikhwan sim kuring anu ngupingkeun anu mintonan. Lepas dipanginten sanes panginten ieu mah seueur lepatna tina cariosan sim kuring, boh dina lugohna, boh dina i'robanana, kacaletot jeung sajabana, lepat tina surahna. Mugia para ikhwan tiasa ngalereskeun ka jisim kuring. Luhur saur bahe carekna ti jisim kuring, ulah petot-petot hampura ti jisim kuring. Mugia lebar jembar manah para hadirin sadayana ngahampura ka jisim kuring. Wilujeng ti jisim kuring tarusan bini eta wilujeng sasih siam. Kalayan ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.